Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sampurasun Dampes kawargi sadayana wilujeng tepang deui pribados Ki Pagar di kadukapan ku Mama Google. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Pamiasa sadayana episode kahiji dipayun tina istri solehah. Ta ayeuna mama kriteria atanapi anu sabatkeun pamegat anu sajati teh kumaha sapertos kumaha mangga nyangakeun ka pangesa mama juga hatur nuhun kana waktosna. Sami-sami. Acana mangga urang buka acara salam kasalamatan Islam. Mugia ieu janten barokah urang sadaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dipayun mangga urang sami-sami manjatkeun puji ka Allah anu Maha Pinuji. Dina sadaya mang pirang-pirang kautamaan kanikmatan naon anu tumiba ka urang sadaya salaku hambana eta teh istuning kersani Allah Subhanahu wa taala. Oge teh hilap shalawat miwah kawilujengan urang limpah curahkeun ka panutan agung nyatana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teu hilap deui ka para kulawargina, para sahabatna, tuh mugi ka urang sadaya salaku hamba sadaya umat mantena anu sami-sami tuhu taat kalawan istiqomah ngajalankeun ajaran sinaran nasihat mantena dina kahirupan urang. Mugia ku jalan kitu sing janten wasilah mustajabah nyata lumungsurna rahmat kabarokahan beituna magfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Amin ya Allah. Kamari atanapi dina episode nu kamari ngabahas perkawis ciri wanita solehah. Istri anu solehah nurutkeun pandangan atau hukum Islam sareng nu diharapkeun ku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tasupados aya pasanganana disebut solehah teh panamun aya hiji pamegat anu soleh. Bakana timbul hubungan anu romantis bari turun rahmat Allah Subhanahu wa taala sehingga ngalahirkeun dina eta hubungan pamegat sareng istri ikat disebut rumah tangga baiti janati berarti teu cukup wanita solehah suami oge kada soleh. Tanu jadi pertanyaan urang teh kumaha urang nuju kana jadi jalmi anu pantes dibanggakeun ku hiji istri anu solehah. Sehingga ngalahirkeun rumah tangga anu bener-bener bakal lungsurna barokah rahmat beidituna magfirah Allah Subhanahu wa taala. Oge lungsurna syafaat pitulung Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin jadi pertanyaan naon atuh ciri anu kadah didugikeun atawa bukti anu urang kadah ditembongkeun yen urang teh layak diarap-arap wanita solehah. Asim kuring bade ngajudulan dina ieu obrolan nyaeta pamegat anu sejati. Muluk-muluk sim kuring ngadugikeun langsung tina Quran sareng hadis, tapi urang ngajelaskeun hasil penelaahan, hasil tapakur sim kuring sabab lamun nuju kana dalil Quran teh para ulama, para kiai seueur bae dituna rujukan Quran sareng hadis kacida seueurna kriteria disebut pamegat anu soleh teh. Sabab pamegat teh hiji pamimpin
atanapi hiji jalmi hiji hamba nu diamanahan nalika turun kalam teh supaya jadi pelindungna kaum wanita. Luyu sareng pidagu Allah dina surat An-Nisa. Saur Allah dina Al-Qur'an pirang langkung. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ari pamegate pamimpin pelindung kaum wanita. Ieu nu layak urang diayakeun atanapi dipunculkeun dina kahirupan, layak teu urang salaku pamegat anu diamanahan hiji istri anu diiket ucapan sumpah sakral nalika urang ucapan ijab qabul dina pertikahan urang. Bapak-bapak anu sami-sami ngadangukeun dina ieu acara oge anu kahiji tadi ari pamegat sejati teh eta teh ngandung harti tiap huruf ngandung harti makna anu kedah dijadikeun ku urang. Anu kahiji penjelasan tina sejati esna pamegat anu sejati nu bakal dibanggakeun ku wanita solehah teh hiji jalmi anu bener-bener ngagaduhan sandaran vertikal. Sandaran vertikal. Namun sandaran vertikal teh sehingga orang layak dibela ku Allah, dicintai ku Gusti Allah, dibela ku Kangjeng Nabi, dibanggakeun pasangan urang. Anu kahiji kalimat sejati esna teh negakeun salat. Ari salat teh hiji ritual nalika urang mayunan kahirupan selalu bersandar nyuhunkeun pitulung bimbingan pangraksa ti anu maha kawasa sabab urang hirup teh lain di tempat pribadi urang, lain di tempat pamimpin urang, tapi di tempat milikna Allah Subhanahu wa taala. Supaya lancar kehidupan urang ima sebagai pribadi, terus aktivitas di kulawarga, aktivitas di masyarakat, bahkan aktivitas dina muamalah sadaya profesi urang senantiasa urang nyuhunkeun bimbingan hidayah taufik ti Allah Subhanahu wa taala. Maka diikat eta ritual perkara teh supaya urang teh rahmat jeung kabarokah ti Allah Subhanahu wa taala. Hiji pamegat anu sejati nyaeta negakeun salat, lain ngamalkeun salat, tapi negakeun salat. Ari salat teh hiji ritual anu ngajadikeun simbol yen hiji jalmi bener-bener taat kana dina kahirupanna selalu senantiasa ngajalankeun naon anu diparentahkeun ku Allah. Sedangkan hukum Islam teh nu kahiji disebut wajib, anu kadu disebut sunat, anu katilu disebut haram, anu katilu nu kaopat disebut makruh jeung mubah. Ta eta gawean urang kumaha carana supaya urang bener-bener luyu jeung kahoyong kahirupan urang teh nu dicoretkeun nu digariskeun ku Allah Subhanahu wa taala. Ari salat teh nandakeun yen urang teh salamina tunduk Allah Subhanahu wa taala, lain ngan saukur ruku jeung sujud. Aplikasina dina kahirupan urang teh bener-bener mencerminkeun yen urang teh hamba Allah nu layak ditulungan dipasihan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bakal ngelahirkeun eta salat teh kajalma anu disebut walalaki sejati teh nyaeta empati. Boga rasa rumasa sabab eta anu dituju ku urang anu jadi target Allah Subhanahu wa taala supaya timbul ruhama bainahum. Saling pengertian di antara urang. Lamun sekuanit si pamegat anu soleh bener-bener empati kahiji istri kahiji pasanganana bakal timbul mawaddah sakinah warahmah. Anu terkadang ironis ku urang ayeuna di zaman ayeuna ijab qabul diucapkeun sigo taklid dibacakeun tapi ternyata dina kahirupan di alam dunia hirup berumah tangga antara suami jeung istri teu sapaham, teu saling pengertian. Namun anu jadi kesulitan kewajiban tugas nu jadi istri pamegat teu cukup nyebatkeun marentah walaupun ceuk Nabi ti salat cirina anu taat.
tapi perintah anu disesuaikan dengan kemampuan dengan kasanggupan terus ditinggali kekurangan tetap kita hiji pamegat menghargai terus membantu kesulitan eta hiji istri hiji pasangan orang sehingga waya anu datang problem kehidupan orang di alam dunia iya terutama ka orang dina hiji rumah tangga bakal gampang dipecahkan bakal timbul solusi anu gitu lamun hiji istri saling pengertian saling menghargai anu kasalajengna sejati berarti naon J salat anu bener ditegakkeun lain ngan saukur salat ritual tapi dipraktekkeun dina kahirupan di alam dunia ieu terutama dina bab rumah tangga suami anu bener-bener salatna aqimi shalah bakal ngalahirkeun suami anu bener-bener jujur ka diri pribadi jujur ka pasanganana jujur ka murang kali jujur ka tetanggana ieu modal supaya hirup urang barokah oge pinuh ku rahmat Allah Subhanahu wa taala kajujuran lain ngan saukur hoyong dipuji ku jelema tapi benar-benar melahirkan menghadirkan Allah Subhanahu wa taala bisa jadi istri urang pasangan urang barangkali bisa dibohongan tapi Allah Subhanahu wa taala berarti jujur teh lillahi taala jujur teh nyata sifat anu bener-bener ngarasakeun kelahiran datangna kehadiran Allah Subhanahu wa taala jujur anu bener-bener maksimal lain lantaran jujur anu dijieun-jieun walaupun terkadang aya bohong-bohong tapi niatna hoyong ngabahagiakeun hiji eta niat tapi jujur hiji pondasi supaya kehidupan orang terutama di rumah tangga tetap bagus berkah monggo Allah Subhanahu wa taala. Salajengna kalimat sejati berarti salajengna teh ajengna hasil tina tadi istiqomah urang ngadegeun salat maka pamegat anu sejati anu salajengna da eta nimbulkeun rasa aman ka batur hirupna atanapi bojona istrina amurang kalina tatanggana bahwa aman tina laku lampah anggota badana aman tina ucapanana aman tina pikiranana sedangkan Islam teh misina nyalametkeun supaya salamet dirina salamet ulah wargana salamet lingkunganana eta intina jalma anu geus bisa ngadegeun salat teh misi anu paling utama teh supaya hirupna teh aman kadituna jadi salamet tak pantes wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin kaula ngutus wahai anjeun Muhammad kecuali pikeun nebarkeun rahmat kasalamatan dirina kasalamatan kulawargana kasalamatan lingkunganana bakal turun rahmat Allah Subhanahu wa taala pikeun sadaya alam bisa jadi orang saling selamat menyelamatkan di antara orang jeung urang tapi makhluk Allah teh lain jelema hungkul lamun aya makhluk gaib disebut jin atau malaikat begituna aya disebut binatang aya disebut tumbuh-tumbuhan tah jalma anu bisa ngadegeun salat bisa ngajadikeun aman dina tiap lingkungan aman tina kekacauan aman tina penyakit-penyakit ku bakal timbul ka diri pribadi urang insyaallah tina pertarosan bakal dikembangkeun anu salajengna pamegat sejati teh nyata salajengna ngalahirkeun atawa cek bahasa Sunda naon pangartian makna ta hasil tina ngadegeun salat teh jalma anu bener-bener ngadegeun salat bari bener-bener khusyuk ngahadirkeun datangna zat Allah ka diri pribadi ngarasa diri dipencerong jeung ditinggali ku Allah Subhanahu wa taala bakal ngalahirkeun sifat tawadu rendah diri henteu boga henteu adigung
asa uyah kidul. Lamun aya jelema rajin salat negakeun salat tapi sombong ku hartana, sombong ku jabatanana, sombong ku tenarna, sombong ku ilmuna, sombong ku pangaruhna, berarti salatna can nepi kana negakeun salat 5 waktu. Sedangkan sholat mah ngadidik urang teh selalu DP selalu tawadu ka Allah Subhanahu wa taala, tawadu ka makhlukna. Maka para jelang nu rajin sholat kakeunaan ku sifat iblis dilaknat ku Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ka istrina mengakui kelebihan istrina, mengayomi kekuranganana, menutupi kekuranganana, saling menghargai, saling membela di antara urang-urangnya, terutama jeung istri urang. Teu ngarasa diri suami biasanya gaduh penghasilan langkung ke istri, bahkan istrina ditanggung masalah yeuna tapi teu ngalahirkeun. Biasana jelema lamun lahirna sombong, kadang-kadang sok timbul over. Pada istri teh wajib taat segala perkara ditedunan ke pangabutuhna tapi timur overacting. Kadang-kadang istri dijadikan pembantu. Padahal eta lain diharapkeun tukang jeung Nabi oge Allah Subhanahu wa taala. Mustahil jelema pamegat sejati. Jelema anu bisa pamegat bisa negakeun salat anu bener-bener salatna secara thariqah, secara ma'rifat, secara hakikat. Alhamdulillah. Salajengna anu terakhir nyata jalma anu istiqomah negakeun salat bakal ngalahirkeun timbul welas asihna ka dirina jeung ka selalu emut ka kulawargana, selalu emut ka kulawargana sehingga bakal timbul dina diri pribadina teh pembelaan anu mutlak sareng maksimal ka dirina. Maka saurah Gusti Allah dina Al-Qur'an disebutkeun dina surat At-Tahrim anjeunna nyebatkeun ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hei lalaki pamimpin sakieu hitobna teh ditujukeun ka kaum lalaki sabab kaum lalaki itu saur kanjeng Nabi kullukum ra'in wa kullukum an ra'iyati. Ari pamaget teh tadi disebutkeun dina awal pamimpin pelindung pikeun kaum wanita. Setiap pamaget pamimpin kepala desa nyata pelindung rakyat anu di lingkungan desa. Pamimpin kabupaten berarti pelindung anu aya di kabupaten jeung salajengna. Tah dina ieu saat simkuring bade ngajalakeun pameget atau suami teh pelindung keluargana. Saha di kulawarga teh aya istrina, aya murangkalina, lamun aya pembantuna ataupun aya wargina eta kada dilindungi, tak selalu diingat supaya eta dinaik kasalamatan ku Allah Subhanahu wa taala. Di samping urang teu jumawa walaupun urang bisa jadi fasilitas lengkap naon pangebutuh aya selalu bersyukur eling ka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan terutama si kurung dalila ulangan saukur pinter ngomong ka batur sementara diri pribadi teh bisa ngaplikasikeun naon didugikeun. Mudah-mudahan simpuri nyunkeun pidoana supaya naon anu dijadikeun ucapan teh bener-bener sing janten saksi benerna indahna Islam munggu Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan uraian anu singkat tebih tina sempurna sehingga jantenkeun motivasi ka diri urang tolong sadaya oge ka bapak-bapak anu sami-sami ngadangukeun dina ieu acara sehingga ieu sing ngajantenkeun wasilah janten motivasi urang bisa ningkatkeun ngajantenkeun manusia-manusia atanapi pamegat-pamegat nu berkualitas munggu Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sakit nu kapiatur mudah-mudahan ilang langkungna sihapunten kasadayana terutama ka para kiai, para ustad nu kalaresan
ngadangukeun kana ieu acara hapunten simkuring sanes jalmi pinter sanes jalmi anu molotok kana ilmu agama tapi ieu mangan saukur obrolan mudah-mudahan sing ganten masalah manfaat keur teu kadin abdi sakitun sementawis billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal afa minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.